Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kudel Channel, yang pasti dimana di Kudel Channel ya. Sampai nonton video buat marane, buat aranjeun atau buat sadayana, tong hilap di like, di komen, yang di subscribe nya video Kudel Channel gitu ya. Nah, konten ayeuna teh aji teh ayeuna kertas makan sarapan pagi gitu nya. Jadi nama arek ngarit gitu nya, ku sabab si ompong nangis rapi ngaritna urang berang teuing jam 8 turun ke lokasi. Jadi ulin mereka di kebendungan lebih keris dah. Jadi ya kenungguan bari ek nyangan tempat yang museup yo. Ya aya tempat museup dah. Jadi berarti lokasi sekarang teh aji teh hareupeun imah gitu nya. Da lembur aji teh di Cibaregbeg, dusun dusun Cibaregbeg, desa Cihalalang, kecamatan Cijengjing gitu nya. Tuh. Karena berada di galian bendungan lebih keris gitu nya. Jadi ieu mah nge-vlog lain, jadi cuma ieu mah refreshing aja ya. Di sisi Citanduina atau baheula mah ngalauk teh. Bapak jeung urang sok nepi ka dieu ya baheula mah. Baheula mah teu kieu bala pisan betul baheula mah. Ieu teh gawir ka luhur teh. Tapi ayeuna mah geus beda. Di ditu kan gawir, teu kieu ternyata gawir itu teh. Tapi ayeuna mah beda gitu nya. Geus aya perjalanan gitu ya, perubahan nek dibuat bendungan jadi beda, berubah ya. Sekitaran 5 tahunan ayalah meureun. Oh. Tuh, itu teh bendungan yang benda apa udangan nya euy, da lain arsitekna kitu nya. Pokona mah teh berada di bendungan Keris aja teh nya. Tuh. Oh, itu aya beku nu turun sigana mah tuh. Nonton lah sang bae nonton tuh. Nah, itu saya teh siga nu eta nya, tapi suasana di dieu mah tiis kitu nya. Soalna meureun can aya nu digarawe meureun nya, can loba. Jeba itu teh saya teh berdua sih dan ngeunangan jang ngojay nya, tapi sieun misi loba eta nasi besi-besi soalna pan loba bangunan itu bisi aya besi palit kitu nya. Sieun ngojay teh bisi kacugak beuri. Tu cenah mah ngeunaheun nya siga nu cicing do. Cuman mah jero ieu teh euy baheula gen. Teuing awet dicolok tah ngeunaheun ngajleng ti dieu ya, adi tu ngeunaheun. Doh, aduh geus mulai rame euy. Jadi niis teh ka tempat nu kieu aji mah tuh niis teh, aduh mantap tuh. Endah, alam endah tuh, itu kadi tuh Tempo, itu teh Tasik ge Ciamis beda ieu teh perbatasan ieu teh meureun. Ieu teh geus daerah Tasik gitu. Ieu Ciamis yo. Oh, terhalang oleh saluran air, alhamdulillah tiram. Bagaimana pendapat kalian gitu ya vlog kali ini? Mohon maaf ya kekurangan da urang tarang nge-vlog gitu nya. Bisi salah gitu nya. Terus make topi we sigan ek ngadit keur ngadit teh tulus alah ka Madang we di dieu tah ieu sasanadahan aya. Alhamdulillah tapi euy kenyang oge kitu nya. Oh. Ieu jalurna nepi ka ditu panjang ka tidak euy cairna. Poho teh nyanak jujur lamun mawa useup pangeunang yang useup di dieu ya. Dah. Mantap ah. Jadi kieu ya tuh. Na motor kaina teh mek leumpang tuh. Di luhur urang teh tadi tuh. Tuh aya beku nu turun tuh, ka mana itu bekunya. Jauh memandang gitu ya. Oh. Tuh, banyak bendungan tapi ieu mah geus di eta nya geus dicoran. Jadi kuat kokoh meureun. Jadi mal urug gitu mun dicoran mah. Namun itu mah can dicoran tuh arurug. Tuh, jadi arurug gitu tuh. Naon sih cek bahasa eta nama kayak diajar baheula teh naon sih pengikisan air oleh air sungai teh naon sih ngana teh poho deui. Lain pengikisan naon lah poho deui pokona mah urang diajar teh sok poho deui ah. Endah teu beuh. Kaluhur awan, alhamdulillah cuaca di dieu teh teu panas teuing, jadi alhamdulillah kitu nya, teu panas kitu nya. Tuh kaluhur teh beuh, mantap pokona mah. Aya pohonan keneh. Manuk suara manuk aya keneh, alhamdulillah manukna. Bari neangan manuk we nama anak manuk kieu teh. Ngoro tuh ka ditu tuh aya geura. Oh, ini sejuknya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, mungkin gitu aja vlog bareng Kudel Channel di konten kali ini ya buat teman-teman. Buat sadayana tong hilap di subscribe we nya karena vlog ieu teh mumpung nge-vlogna di dieu sisi Citanduy kitu nya niiskeun otak kitu nya. Tas lebaran kudu holidayna teh bisa jauh da keadaanna ditutup nya. Jadi nu deukeut teh holiday tapi alus kitu nya. Sekian aja video bareng saya gitu ya. Jangan lupa aja di like, di komen, dan subscribe gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.